Itu boga pula kecager kemarin yang ngambilkan sok sok arang sok yang ngabulu mana lah yang jajan wae kecager betul yang gangsing wae hayang ngising hayang jajan ya gitu. Kalau yang jalan usaha kan gitu. Di Jawa gitu Pos Batu. Kaburan. Eta suan peluang ka Mang Damsu tuh. Suan dia boga utang geus wirat sama mayar-mayar, ieu hareup mayarna beunang. Waalaikumsalam. Sate ayeuna. Abdi kieu ya Pak ya. Abdi pan tibang. Mohon. Sawarna Bapak tos lami teu mayar cicilan aya kana 10 bulan Pak. Bulan. 10 bulan wae aya pas 10 bulan ieu teh dugieun ka 50 juta. Waduh. Kang seueur pisan eta Nah, eta permasalahan Pak. Nah, Bapak teu mayar-mayar. Ya. Mana si abdinya? Saker mayarna da teu gaduh. Saker mayarna. Aya motor budak udah bingung gitu. Wayahna ya lamun Bapak isuk pake teh teu mayar, ku saya bawa polisi ka dia ya. Jeung anjing-anjingna ku saya bawa ka dia. Amat bingung itu. Sugan minggu harap sugan gitu. Aya longgaran gitu kan. Wah gitu tuh nya. Wayahna ya. Enggak. Ya pembudak nu konten itu kesaleun kita diharayang digaga nu wae musingkeun ya Abah ya nanyakeun, Bah. Ari Mamang Damsu di mana, Bah? Naonana? Di mana? Oh, di Pohon mana? deui liar ya. Di kidul. Liar. Di kidul lagi di pohon mah. Di kidul. Oh, dekat ieu, dekat makam. Oh, dekat makam. Oh, Di karareun nya kan ieu. Oh, kawan tanyakeun ka makam dari makam udah kebon nanya. Sampai di tadi hasan udah. Ya tanya ngerayu ngedeng tah. Itu tah ngedeng kita di HSS atau tengah THS molo. Molor. Banyak itu cinta. Nah, ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Me bade naroskeun. Ari Mang Damsu di mana imana? Damsu di mana ya? Soalnya seueur. Tah, ieu ngebahas seueur ke liar ya. Ti tadi batur liar itu nanya ke Mang Damsu. Soalnya di dieu teh Damsu teh seueur aya budak SD. Hah? Aya budak TK. Heeh. Nu orok oge aya nu namina Damsu. Anu jangkung min konter kitu to, jelema na jangkung di dieu we jangkung saeutik lah gitu. Di mana nya? Asa teu aya di dieu mah. Aya. Heeh. Terkiri suan kembali itu sudah Ya, jelema. sok mangga atuh. Heeh. Yo mangga atuh Mi. Mangga. Ya mau budak makan. Punya ka Mang Damsu atau di jalan.
Kasih mana tarina ya? Batur kerja. Iya. Ya alieur mah kudu make obat. Aduh, lain eta maksudnya teh mah ya. Artinya luang paham sugan wadang suboga gitu peluang naon lah keur usaha Ya ye. ari luang Jama pamal. budak ieu. Heeh. Budak teu cager pan Cager hare eta aing geuringnya. budak. Aduh, Aduh, enggak cager. Agi bawa ka puskesmas panjauh. Lain puskesmas. Teboga ye. Ari luang pamal loba ngan urang keur teu moga modal dia kerjaanana. Aing mah geus kan urang ka Paucok ah. Mau cok. Heeh. Ketemu di mana? Teu genep nih teh lutut ini. Urang TB hiji aya ge nyaho mah Pak Ucok Oh ya teh. suan ka TB hiji kan. Oh, teh orang ka TB hiji babarengan tuh. Sampurkeun ayo. Urang ka Paucok suan peluang paham. Itu sahanya duaan bawa toh tapi mama budak sahanya itu mama budak ini kan Tanya sudah. Apa mari nanya. Oh deui. keur mal liar ku hutang yang ketambah-tambah liar Teh sagarupa itu pan beki jajan anak maneh. oh soran teu kaop yang tawa jajan kasih Tanyakeun heula sugan ka panggih jelemana. Assalamualaikum aya ibu ya bu punten bade bade naroskeun ieu abah Ucok iya laras bumina Oh sugan aya sugan kau coba aya coba kilarian. Ayo cari atuh bunga kalebat ya. Kek, bapana orang ieu. Orang Pilaria. mana cari kena Kumaha tuh ya ieu meni balala geuningan. Cari ka di mana cari ka bingung ya. Ieu bapana teh rama ieu cocokan jadi apa? Abahna aya weuh. Dia teh aya di tapi duka ayeuna ka mana? Duka ka mana? Sugan di WC korehan sugan Dia itu sugan lagi. atuh. Iya, Di laras babalata. bumina Ucok iya laras Dia punten di babalata geuningan. Gimana sih ya? Nuju ngarama ieu geuningan lah biasanya di siap nasi. berarti orang kesalahan berarti orang kesalahan Oh, mungkin itu cara nama. beneran Iya. Bener. Sok atuh calik atuh sambil ngopi ge mah. Eta saha geuningan eta saha pura kali saha eta? nya iya nya bulan kali abdinya teh jajan wae ieu teh jajan we ka kabukir Ulah jajan wae jangan pokona geleng. Teh duit tanahnya daese. Rese dengan gitu ya. Ayo ngopi atuh bari ngopi. Teh bilang wae abahna kali di mana sih nya? Atuh, Pak. Aya naon? Ya temu ya. Abi bener ruas, tamu suka tak oleh ngomongin motor. Karena manusia pas satu kemana lagi wae. Mana lah Aneh protes, atuh. geung-geung. Aing senang. Kumaha atuh ini atuh. Mana tamuna? Itu para pemuda kumaha oge. Assalamualaikum. Ayo Abah teh aya. apa? Hah? Abah teh lain. Oh ya kali. Abah ge. Ah, Bilang dia. Abah teh lain, abah teh lain ya. dak kamari ke itu. Abahna jadi laporan deureuh. Oh gitu. Belum geus kolot gitu. Ada nama disedot kita. Orang ngangkeun nama Nah, apa cenah ke rumah sakit. Anak cenah ke disedot. Abah teh lain ya. Bau Ucok teh ya. iya bang Ucok iya Kamari mah belah ditu tuh malah nusuk teh, wanjir teh. nyambung Bingung lagi teh nanyakeun teh bingung ieu nana. Atuh. arek neangan palawang Aya tamu. Hah? Oh ya tamu, suka teh ngajak kuseup bukan itu. Usuk wae pagawean teh. Dia musabnya. Oh ngapain? Baik. Piring calik ya. Biasa atuh calik hayu. oh carinya mah kieu ukaleuran ya teh gitu ada yang peluang Oh, ngaruang, ho tenang we ti pangaruang atuh. Peluang Oh, cenah. peluang. Oh, peluang. Ah, Ai sugan teh ngaruang.
Ya. Mak. Keur kapoekan ieu teh. Terus Boga hutang gede budak Kang Jaja, duit di sakola keneh. Sugana ari abang boga peluang. Jalan-jalan gitu. jalanan. Atuh jalan malah loba nu KTB 7, KTB 6. Ari ka mana ge bisa jalan mah tuh Kumaha ieu teh mah? Mak, beneran atuh. Yo, sih bener diajak ngomong teh. Naon teh? Aki budak teh, hayu burukeun. Maksudna jalan usaha, kumaha Oh, carana? jalan Gitu. usaha. Jalan usaha mah nya kieu we. Kawas abah tujuan jieun. Abah mah tos aya kebiasaan barang jieu. Maksudna kumaha ya coba. Jadi hutang gede. Budak pikiran nu sakola anu beuki jajan tah ieu ye si bungsu Oh, jajan gitu. wae. Minum lapan geus eueuh. Gitu cenah. Dia ge mandang keur larieur ka paroekan. Poek, itu maksudna teh meureunna neng anyakon kumaha carana meureun kitu. Sugan dicangan ku Abah. Sugan peluang. Enak mah kieu we sok mararangkat dengan anu berharga we ka ditu lah. Oh, Anu tah. berharga sok ka ditu Eta mah coba. bener. Sugan we bebeunangan ti ditu teh bawa ka dieu Oh, berharga teh nya. nya. Sok geranam. Lamun Bawa aya duluan di dieu. anu barang berharga Bawa ka dieu. dibawa. Bah, aya barang berharga teh barang Ya naon? pokoknya barang berharga mah nu berat bawa ka Anu dieu berat. kitu. Oh, berarti Eta berharga amun ngaranna. panggihan di jalan aya barang berharga berat, bawa wae. Barang apa mah ulah. Ulah. Berharga. Itulah. Ayo, Bukan orang tadi turun Laksanakeun jujuk. mumpung teu keur budak dia teh Oh, budak. ayo tuh. Parangga sadayana nya. Kayak dia diambil lah. Mangga. Ka diterek mere duit kau abah teh deh ketemu ka udud-udud acan tarakan yang nganaon ngariweuh keur ngate di kepala pisan Dasar Kulit. dia bawa budak, di kurang ge sarua teu baru. tadi sugan ti tat teh ngabubur sagala Ya tadi sugan teh aya kolektor Bukan menyewa sugan, aki aki gede lain. menyewa sugan teh kolektor efek teh. direk juanjian dewe ah Siapa yang nanya? Apa ye? Ai teh bau cok cing teh. Amun aya nu barang berharga itah dibawa. Mana nya? Ini ieu we sugan dibawa ieu. Bau cok mah. Sudah duit. Duit yang lain jangan duitnya. Pakai coba itu bang duit mah ada berharga ya mah. Gampang duit mah. Itu dimana berat ya. Bang berat, itu berat ya. Bang berharga. Bang coba beratan ah. Assalamualaikum. Araya teh si Abah sih. Oh, sorana ieu nya. Nah, nu budak teh udah hese di mana teh. Lain teh mi ya mau barang berharga ya, pasti ieu barang ge. Barang berharga teh geuningan kos kitu geuningan. Pancet Abah cenah lamun aya barang berharga berat bawa wae. setting Yo, itu berharga teh itu cenah. waduh bawa kue loba-loba teuing ieu teh Barang berharga. Kos saha Sanes keur cek abang berharga mah nu berat. Kita dibawa Ari cenah nya. abah mah biasa we nu hipu-hipu teh kudu nu teuas kitu kue kitu roti kitu apa teh Jadi itu berharga beneran. Nanti kita mau ih. ai suka teh bawa kue Sengeleutkeun batu aki-aki teh ieu mah keur budak teh. emang naon tadi teh naon kumaha tadi teh naon Tadi teh aki-aki teh nama barang berharga. Baca mun aya barang berharga berat bawa. maksud abah mah kieu anu berharga teh sugan anu berharga pek jual ka ditu lain kita bawa berharga ka dieu anu berharga teh bawa roti ka dieu jeung daging eta berharga ka dieu Kurang salah mun kitu mah. Oh, barang surpuna kan itu. Mas balik deui Sampai orang dipijen, duit dipijen mainnya. 10.000 dipijen, makan budakan jajan dari toko. Berharga nih pada hampang. Terus dewe kan tempat deui ah. Mungkin mah.